warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan anak-anak, kalimah pamenta nyaeta kalimah nu usina menta kanulian sangka nulian daek merek kanu mentana. Kalimah yang meminta yaitu kalimah meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimah pamenta teh kaasup kalimah parentah. Ya, kalimah meminta masuk kalimah perintah. Kalimah parentah bisa nuduhkeun hartinitah jeung ngajak. Kalimah parentah nyaeta kalimah nu marentah jalma lian sangkan milampah pagawean diperintahkan. Jadi kalimah perintah memerintahkan suatu kepada orang untuk dikerjakan. Contoh kalimat parentah, baca tah buku, bacalah buku cokotan runtahna, ambil sampahnya. Wabarakatuh, dibaca barudaknya bukuna halaman 32. Eta judul maca teks riwayat hidup Asep Sunandar Sunaria dalam beken tur keren ti Giri Harja. Ya, dibaca sama hidup kalian. Kemudian ada ngajawab pananya kelompok 1. Ini dijawab aja ya, anak-anak disamakan. 1 hiji naon tema wacana di luhur teh apa tema cerita di atas itu, yaitu Asep Sunandar Sunaria dalam beken tur keren. Asep Sunandar Sunaria itu pewayang terkenal ya. 2 saha ari Asep Sunandar Sunaria teh Asep Sunandar Sunaria teh kaasup dalam tenar ya, termasuk galang yang terkenal, pewayang yang terkenal. Kelompok 2 disamakan jawabannya. 1 kumaha kahirupan Asep Sunandar Sunaria waktu kerleutik teh. Bagaimana kehidupan Asep Sunandar Sunaria waktu kecil? Waktu kecil ti leutik Asep Sunandar Sunaria mangna jaja nepi ka lulus. Jadi waktu kecil Asep Sunandar dengan pamannya, paman jaja sampai ke lulus SMP. Disaha 2 Asep mimiti diajar ngawayang teh. Dari mana Asep belajar dari awal wayang ya. Mimiti diajar ngadalang jadi pewayang guru ke bapana sorangan nyaeta Abeng Sunaria dina tahun 1968. Jadi sama bapaknya sendiri tahun 1968. Kemudian nomor 1 kelompok 3 sebutan sahabae bala ti Pandawa teh. 5 Arjuna, Kresna jeung Gatotkaca ya. 2 ari ti pihak Kurawa saha wae. Sebutkeun 5 orang, Duryodana, Dusasana, Balawardana, Abaswa, Nudarwa ya. Ini kelompok tidak usah dipikirkan kelompoknya, kalian semuanya disamakan aja, jawabannya ditulis di buku paket ya. Kemudian kelompok 4 di sini samakan semuanya ya, tidak mesti harus ada kelompok-kelompoknya, jadi semuanya itu diisi aja, disamakan. 1 nah Pandawa jeung Kuwara pupusuhan. Mengapa Pandawa dan Kuwara itu saling istilahnya bertengkar ya, istilahnya sabab merebutkan kekuasaan atau tahta di kerajaan Hastinapura, karena memperebutkan kekuasaan ya di kerajaan Hastinapura. 2 saha wae ari tokoh Panakawan. Tokoh-tokohnya siapa aja? Semar, Cepot, Udel jeung Gareng. Nomor kelompok 5 naon nu dimaksud nu kalimah kalakuan nu hade buahna bakal hade, sebalikna kalakuan goreng jadi bakal mau goreng kana kehidupan. Jadi kelakuan kudu hati-hati, sabab tingkah laku nu hade akibatna bakal hade, tingkah laku nu goreng akibatna bakal goreng. Jadi tingkah laku kita harus berhati-hati ya. Tingkah laku kita akan mengakibatkan yang baik akan mengakibatkan kebaikan, tingkah laku kita yang jelek akan mengakibatkan tingkah laku yang akibatnya akan berakibat jelek juga. Nah, dina paragraf kasabaraha wae nu natelakeun yeun Asep Sunandar Sunaria teh hiji tokoh pewayang nu kasohor tor kreatif. Jadi paragraf mana yang menceritakan tentang Asep Sunandar yang tentang tokoh pewayangan yang terkenal dan kreatif, yaitu paragraf 4 ya, ada di paragraf 8 dan paragraf 9.
Nah, kungsi dileler hadiah naon we asep dan Sundaya teh ya. Di leler yaitu diberi hadiah ya ti Gubernur Jawa Barat jeung ti Presiden Republik Indonesia tahun 1995, ti pemerintahan Prancis ge dileler guru besar alias profesor dina bidang padulangan. Jadi diberikan profesor di bidang pewayangan. Nah, sekarang buka halaman 36. Nah, di situ disamakan jawabannya. Jung geura indit kan mempeng isu keneh. Nah, itu kalimat perintah ya. Tadi udah dijelaskan apa kalimat perintah. Perintah, parentah bahasa Sunda, bahasa Indonesianya perintah. Nah, disamakan juga ini nomor 2, ulah dahar bari ngadeg cik bari diuk atuh. Jadi jangan makan sambil berdiri tapi sambil duduk. Entong jadi budak anu sok ngajailan ka batu di si maneh cilaka. Jangan jadi anak yang suka usil mencelakakan orang ya. Mugi-mugi orang sadayana selamat di jalan. Semoga kita semuanya selamat di jalan. Mangga tiasa nganggo kamar nu dipayun. Silakan boleh bisa pakai kamar yang di depan. Tekenging, barang nu geus dibeli tekenging dibalikeun deui. Jadi barang yang sudah dibeli tidak boleh dibalikan kembali. Pamugi, Bapak sareng Ibu damang. Jadi semoga Bapak Ibu sehat. Hayu urang indit ayeuna. Ayo kita berangkat sekarang. Jig atuh geura indit bisi kahujanan di jalan. Ayo atuh kita berangkat takut kehujanan di jalan. Pek hidup tenan kalimat dihandap iya. Jadi kalian perhatikan ya kalimat dihandap ini. Itu adalah baik untuk menyuruh sesuatu, juga untuk mengurus sesuatu. Hek orang urus anak manuk ini. Kita rawat anak manuk ini. Nah, di sini juga di halaman 37 ya. Perhatikan halaman 37 juga disamakan. Nah, di sini lemes, kalimat lemes ya. Saat ini ada kalimat lemes ya di halaman 37. 1, kuring resep lalajo wayang golek. Kalimahna abdi resep kuring itu saya, dia diganti kalimat lemesnya abdi resep lalajo jadi nonton wayang golek. Ya, saya senang melihat pertunjukan wayang golek. Kuring jeung Bapak sarua resep lalajo wayang. Saya dan Bapak sama-sama senang melihat wayang. Kuring diganti abdi ya, jeung itu sareng diganti pun Bapak tetap ya. Sarua sami resep tetap nonton wayang. Jadi nomor 3, kuring keur diajar ngawih. Saya lagi diajar menyanyi berlagukan ya. Abdi ganti uring abdi keur nuju ya diajar ngawih tetap. Di TPRI Bandung mideng diayakeun pagelaran wayang golek. TPRI Bandung sering ya diayakeun pagelaran wayang golek, pertunjukan wayang golek. Kamari kuring ngiluan pasanggiri pupuh. Kemarin saya mengikuti perlombaan ya tina kebudayaan. Jadi kamari tetap kamari, kuring ganti abdi, ngiluan ngiringan pasanggiri puput. Indra nomor 6, Indra jadi juara kahiji dina pasanggiri pupuh ya, ganti Indra janten, jadi itu janten juara kahiji dina pasanggiri pupuh ya, jadi juara pertama di perlombaan kebudayaan. 7, Neng Irma maresep pisan kana kawih Sunda. Neng Irma senang pisan dina menyanyikan lagu Sunda. Neng Irma mah resep pisan kana kawih Sunda. Sama kuring sok ngiluan kursus ngadalang, kuring abdi ya ngiluan sok ngiringan kursus ngadalang ya, ikutan kursus wayangan. Lamun geus gede kuring hayang jadi dalang, kalau sudah besar saya pengen jadi pewayang. Nah, upami lamun geus tos gede jadi ageng lemesna, kuring ganti abdi hayang jadi hoyong jadi janten dalang. Peting kamari kuring lalajo gending rasman di rumantang siang. Kalima lemesna wengi, peting jadi ganti wengi. Malam kemarin kamari kuring jadi abdi saya lalajo gending kresman di rumantang siang, melihat pertunjukan ya karesman di rumantang. Nah, ini itu saja. Nah, diperhatikan disamakan semua jawabannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.